kuring ka Majalengka, ka pamarentahan Majalengka. Nya dina kapayuna kuring hoyong. Ieu dina seni kuda. Ieu mah kudana meuni gedenya, Mang. Badag sih. Kumaha atau Pak Cek susahna merawat kuda teh kumaha non diajar gitu. Iya bapana anu Nya susahna. Senangna ai ngarawat kuda mah nya seueur sih. Seueur tantangannya. Eta si kuda teh diajar sampai ka jari teh sabaraha bulan atau Anu ieu mah mung 3 minggu. Iya mah 3 minggu diajar teh. Berarti teh aya kesulitan naon henteu nya. Aya. Jadi langsung nurut we nya. Karena sabaraha kali Pak. Iya mah lamun tos ibak oge nya uih nyalira. Ibak. Iya mah. Ti edam teh ka bumi teh nyalira. Jadi nurutnya teh. Mohon ieu mah pinter. Kayak virus pandemik gitu eta. Kumaha pendapat Bapak pemasukan Nya teu aya. Bang Kamari Teu aya bating. batin pisan teh aya. Bating Ya, jabat teu teu aya. aya kan ari kahiburan mah. Kedah nama kedah Teu aya. aya ngan kada kahiburan mah teu Di aya. negara teh. Teu aya bantosan teh kumaha. Teu aya. Aya. Nya abi teh nganggur bae. Jadi semenjak eta pandemi teh komo ti bulan kamari mah pas pisan meureunnya. Mohon. Di rumah wae lah. Hiburan teh teu aya bae. Manggur teh 4 bulan mah aya nya. Bade aya hiburan oge, bade aya hiburan kan mundur gitu. Jadi dibatalkan mundur. Nuju ieu mah nya teu aya, eta aya pemasukan. Bantosan, pemasukan teu aya. Ya masalah perawatan kumaha Pak? Rada susah dinu perawatan kuda teh. Hari kuda-kuda kieu mah henteu sapertos kuda nu ararageung. Nya radaan mendingan. Aya model kelas-kelasna kelas sandal mah. Henteu sabaraha bangga gitu, henteu sabaraha bangga aya kelas sandal mah. Suntik sabaraha kali. Perawatanana nya dina kasehatanana nya suntikna. Suntikna beda awi suntik HTA. Kesehatan. Jadi tepat di berat gitu nya. Mohon henteu sapertos kuda-kuda arageung. Aya kuda. Samodel kuda pacuk gitu. Nah, kuda pacu mah dina pakan, dina perawatan. Jadi obatnya. Bener gitu. Nya memang iya oge kedah nama kedah bener-bener kedah laras ieu nama. Ambe stamina nambe tambah deui nya. Nah, ngan cuman ari kelas sandal kieu mah henteu sabaraha bangga. Teu sabaraha bangga. Gitu. Kelas sandal kieu mah. Hari si Bapak gaduh grup musik atau kuda rengung sebenarnya grup lah sebenarnya grup itu. Mohon nyaga Gaduh, namanya naon? Muncul kencana asih. Muncul kencana asih. Eta disebutkeun teh desa mana teh? Tari kolot, Sendang Haji. RT genep. RW 2 genep. Tari kolotnya. Palasa kecamatanna. Berarti bapaknya tos saberasa sih ya sama de punya kuda renggong kieu teh. Berapa tahun? Suami. 2 tahun. Suami. Di tahun sabaraha, Pak? Kuring ngagaduhan teh di tahun 10 tahun ah. nya lebih 10 tahun 2010 bagi mama yang meninggal. Nya kuring teh alit wae. Teh alitnya. Teh alit kana kuda. Nya kurang lebih meureun aya 20 kitu nya. Langkung 20 tahunan melangkung. Da kelas genep SD teh, kelas genep SD teh ku mama angkat teh tos tiasa di pasien ieu. Sok tah dadasan tos gaduh sok cobaan tah. Gerang ngajaran. Alhamdulillah ya. Kan masih didamping ku sepuh teh. Man 2010 mah otomatis buyar dan 2010 mama ninggal, mama angkat ninggal. Dan ternyata ieu kan panggendang, amemen panggendang nasi kalong, buyar ngagaduhan nyalira. Iya kuda ieu tos sabaraha tahun ieu teh sadek ieu teh. Nah, di kuring mah ieu mah tos dalami. Ieu teh. Sabaraha tahun ieu umur sadek ieu teh. Nah, aya masalah dina umur kuring keterangnya. Terang. Teu apana ieu da meserna oge tos ageng dewasa gitu. Jadi teu kaciri sabaraha tahun keur basa meserna nya. Da ieu kuda bangkaran, kuda ti batur. Ente
Teu jeujeuh di batur mah gitu. Tapi ya di si bapak mah tos saberalami lah gitu Di kuring entos aya ieu kana 10 tahunan. 10 tahun. 10 nu ieu mah. Tapi aya umur mah teu apalnya gitu nya. Amal Tapi tos di bapak mah tos 10 tahun. Mung di kuring mah tos 10 tahun ieu. Nah ieu. Hari anu itu mah lamun nu hiji namanya terang sih. Itu eta nembe 2 tahun. Hiji nama. Hiji nama da masih alit. Kelas rada ageng itu mah. Kelasna kelas KP. Oke, pertanyaan terakhir Pak ya. Kumaha jeung ke hareup nya samodel cita-cita hoyong si bapak lah hareupna samodel seni kuda renggong lah gitu. Nah, khususnya ke pemerintah Majalengka lah. Nah, di aya kuring ka Majalengka, ka pamerintahan Majalengka. Nya dina kapayuna kuring hoyong. Ieu dina seni kuda renggong. Nah, dina seni kuda penca di Majalengka mah kuda renggong. Kuda renggong mah di Sumedang. Oh, berarti bedanya. Beda. Ari di Majalengka mah di kampungkurna ayana teh kuda penca. Upamina di Majalengka di Sumedang mah kuda renggong. Jadi khusus sugan teh sami wae sugan teh kuda penca jeung kuda renggong teh kuda penca mah sok silat. Nah, ai renggong mah ukur ngarenggong. Oh, ukur ingkragannya. Ukur ngarenggong ngan ayeuna mah berhubung kemajuan zaman jadi gabung. Sumedang Majalengka, janten urang Majalengka ngajaran di Sumedang. Aya kuda pencana. Di Sumedang, di Majalengka na kuda penca aya renggongna nu di Sumedang canda ka dieu gitu. Itu Jadi ayeuna mah tadi galoh gitu, campur gitu. Sok lageun tadi nu samode ka hareupna pengen kumaha di bapak lah. Hareupna kuring sa Majalengka. Seni Majalengka kuda renggong nya hoyong aya bantuan gitu di pusat teh. Di pusat teh nya. Ku ayana pandemi kieu tah. Ku ayana pandemi kieu. Da teu aya pemasukan. Da aya pisan. Ka hiji teh aya pemasukan, kadua-dua teu aya bantosan di pusat teh. Da aya bantosan di pusat teh. Nol kahiburan Kahiburan seni kuda penca mah. Itu ari kana jaipong kana organ mah nya ngadangu gitu ngadangu aya. Aya cenah. Nya duka. Seni kuda penca oge meureunnan hiji dua mah aya anu aya nu tos kapasihan gitu. Henteu sadayana ai sakedahna mah kan lamunna ieu mah sakedik bareng sakedik nya agengnya bareng ageng. Kudu merata. Anu ngagaraduhan SK. Nu ngagaraduhan siup gitu, surat izin di Majalengka. Tapi masalah penampilan mah lancar wae lah sanes henteu. Lancar upamina aya masalah gitu tuh. Mohon upamina aya hiburan-hiburan dina seni-seni kieu mah nya alhamdulillah teu aya gangguan, teu aya persulitan itu lancar. Cuman kehoyong ti kesenian kuda penca Majalengka khususnya nya kuda renggongnya. Mohon. Hoyong aya bantosan da nuju pandemi kieu gitu. Sedang sanes deui kan ai seni kuda kieu mah kan budaya Indonesia. Ngamajukeun kana seni Majalengka. Sanes bae organ dangdut bae ieu oge da ngagaduhan surat izin. Itu ngagaduhan surat izin ieu oge. Jadi boga kuda teh teu padu bae boga kuda pas manggung padu bae kitu nya. Izin heula. Ngagaduhan surat izin gitu SK di pusat mati Majalengka di Budbar teh. Henteu padu wae manggung wae. Henteu itu ngagaduhan surat SK teh. Sanes padu bae gitu. Oke Pak, hatur nuhun. Tos bincang-bincang sareng urang di channel RHR gitu.